Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina lawungan ayeuna urang bakal diajar ngeunaan materi carpon. Tujuan pangajaran anu ayeuna hideup dipiharep tiasa ngawasa ngeunaan ari carpon teh. Naon wae unsur-unsur intrinsik carpon, naon wae unsur-unsur ekstrinsik carpon sareng dipiharep hideup tiasa nuliskeun naon wae lengkah-lengkah upami hideuk ngadamel carpon. Bagian nu kahiji ngeunaan wangunan carpon. Naon ari carpon teh? Carpon disebut oge carita pondok. Carita pondok nyaeta karangan fiksi atawa rekaan, fiksi teh nya hayalan, wangun lancaran atawa prosa atau paragraf nu eusina nyaritakeun kahirupan sapopoe. Tur wanguna pondok. Jadi bisa dibaca ukur sababaraha menit. Jadi museurna kan ukur kana hiji tema ari carpon mah. Jadi sababaraha menit oge maca carpon mah langsung beres. Nu salajengna nyaeta ngeunaan sajarahna. Carpon teh salaresna sanes asli ti sastra Sunda. Eta mangrupa sampeuran ti Eropa atanapi ti Walanda. Jadi nah disebutkeun wangun sastra sampeuran sabab eta sanes asli ti Sunda. Jadi ayana pangaruh luar karya-karya deungeun asup ka sastra Sunda. Aya we carpon. Kapungkur mah leuwih museurna kana dongeng. Aya dongeng mah kan leuwih pamohalan, aya carpon mah leuwih ngangkat tina kahirupan sapopoe. Ayana iraha tah carpon teh di sastra Sunda. Tah tina awal-awal abad ka-20 seueur anu nulis-nulis carpon. Saentos medalna majalah Papais Nonoman jeung majalah Parahyangan. Jadi kan kapengkur mah medalna atawa nyebarna majalah teh aya, menyebarna carpon teh aya dina majalah-majalah atanapi dina koran-koran. Tah eta teh munculna dina awal-awal abad ka-20 seueur anu nulis karya sastra carpon. Jadi buku carpon tadi karya-karyana teh dihiji-hijikeun dina hiji buku. Nyaeta buku kumpulan carpon. Nah, nu munggaran aya di sastra Sunda atanapi nu mimiti aya di sastra Sunda nyaeta kumpulan carpon nu judulna Dogdog Pangrewong karya GS. Eta buku kumpulan carpon nu mimiti aya di sastra Sunda karya GS. Wadalan teh nyaeta penerbit, terbitan Balai Pustaka ayana di tahun sabaraha? Aya di tahun 1830. Tah buku kumpulan carpon eta teh leuwih ti heula aya tibatan buku kumpulan carpon atanapi cerpen dina basa Indonesia. Dina cerpen basa Indonesia mah ayana mimiti ayana teh dina tahun 1836. Judulna nyaeta kumpulan carpon teman duduk karya M. Kasim. Jadi tina sajarahna carpon sareng cerpen leuwih awalan carpon. Jadi leuwih ti heulaan ayana carpon dina sastra Sunda daripada dina sastra Indonesia. Dina sastra Sunda masa 1830 eta nu pertamana Dogdog Pangrewong karya GS, lamun dina sastra Indonesia mah Teman Duduk karya M. Kasim dina tahun 1830 genep. Naon wae eta unsur-unsur intrinsik carpon. Ari unsur intrinsik teh nyaeta unsur nu aya di jero teks. Nu kahiji tema atawa jejer. Tema atawa jejer teh nyaeta ide pokok. Nah, temana tentang percintaan, sosial, budaya. Dina temana eta dina unsur intrinsikna. Tentang naon wae tiasa alam. Latar teh aya 3, aya latar tempat di mana eta dilaksanakeunana. Eta kajadian teh ayana di mana. Waktuna iraha nah beurang peuting sore. Biasana dina carpon anu sebutkeun jamna atawa pas sore apa beurang pae isuk eta aya dina unsur intrinsik carpon. Suasanana, nah suasanana teh pikasieun, suasana kategangeun. Eta aya dina latar suasana. Unsur intrinsik nu salajengna nyaeta galur atanapi alur. Alur teh nyaeta jalana carita. Jalan carita teh aya anu merele, ari melere teh berarti ti awal nepi ka akhir atawa alur maju disebutna. Aya oge alur mobok tengah-tengah. Aya alur anu mundur ditungtung heula ka tukang. Aya nu campuran. Campuran berarti dicampurkeun ti awal ke akhir terus ke tengah-tengah
ka akhir deui atau ka awal deui. Eta disebutna alur. Jadi aya alur maju, alur mundur, alur campuran. Unsur intrinsik salajengna nyaeta ngeunaan palaku. Ari palaku teh tokoh penokohanana. Palaku dina carpon tangtosna aya palaku antagonis, aya protagonis, aya tirtagonis. Aya palaku anu bageur, aya anu jahat, aya oge palaku anu ngan ukur pelengkap. Jadi aya anu lalawananana, aya anu bageurna, aya anu ngan ukur ngalengkapina. Eta tina palaku dina carpon. Dina carpon oge dina unsur intrinsik ngandung amanat. Amanat teh nyaeta pesan anu hoyong ditugikeun ku pangarang ka nu maca. Eta pasti aya amanat anu tertulis, aya anu teu tertulis, aya anu langsung, aya anu nganukur. Tina guluyuran carita urang tiasa nyimpulkeun naon kesimpulanana tina amanat eta carpon. Eta unsur-unsur intrinsik. Aya oge unsur ekstrinsik. Ari unsur ekstrinsik eta ayana di luareun carpon. Aya hubunganana jeung si pangarang tentang kamasarakatanana, budayana, pendidikanana, agamana. Eta mangaruhan kana carpon anu didamelna. Jadi unsur ekstrinsik mah luareun tema, luareun teks, luareun teks carpon. Tah, upami urang bade ngadamel carpon, tangtosna urang kedah merhatikeun lengkah-lengkahna. Lengkah-lengkah teh tahapan-tahapan nulis carpon. Anu kahiji, tahapan anu pangmimitina urang bade nulis carpon nyaeta niangan ide. Niangan ide urang tiasa tina pangalaman urang, tiasa tina pengalaman babaturan, tiasa tina naon nu katingali, karampa, karasa dituliskeun dina hiji carita, tiasa oge tina diari, tina film dijadikeun deui carpon tapi dirobah. Jadi ide-ide eta dipilarian tina maca buku, tina naon-naon, berarti nu kahiji tahapanana nyaeta tahapan neangan ide. Santos ide aya, urang kadua nangtukeun jejer temana. Bade naon lah temana, nah bade tentang percintaan, nah tentang keagamaan atawa kebudayaan. Anu katilu nyaeta nangtukeun palaku atawa tokoh. Tokohna dina carpon pasti aya tokoh-tokohna, palaku-palakuna. Eta oge ngandung karakter-karakterna, aya anu jahat, aya anu biasa wae, aya anu lawanana. Saentos nangtukeun palaku, urang oge kedah nangtukeun latar tempatna. Biasana dina carpon disebutkeun tempatna di mana. Di kelas, di masjid atau di pasar atau di mana, kayak dijelaskan didinya dina latar, biasana aya dina percakapan. Saterusna nangtukeun galur atawa plot, runtuyan kajadian. Ta eta dina nyaritakeun alurna siga kumaha guluyuranana. Di awal nepi ka akhir. Nah, bade alur maju, mundur atau nepi campuran, eta bebas kumaha hidup dina nuliskeun ide-ide carpon eta. Salajengna nyaeta nangtukeun puseur sawangan atau point of view. Ari puseur sawangan teh nyaeta nangtukeun urang nah carpon eta teh urang bisa dijadikeun bisa jalma ka hiji, lamun jalma ka hiji ngagunakeun kuring. Misalkeun ayeuna kuring cicing di dieu di kelas 11 IPA atanapi IPS. Kuring ningalikeun manehna keur anteng nundutan. Misalkeun, berarti eta kuring, berarti carponna nangtukeun puseur sawanganana ngagunakeun jalma kahiji nyaeta kuring. Lamun jalma kadua bisana ngagunakeun manehna, berarti nyaritakeun. Manehna ayeuna mangkat ka sakola isuk-isuk, di jalan manehna patepung jeung hiji buta anu kacida gedena. Misalkeun eta ngagunakeun manehna, berarti jalma kadua. Aya oge anu ngagunakeun saukur nyaritakeun wungkul palaku-palaku caritana jalma katilu. Nyaeta gaya ngadalang, jadi dicaritakeun ku manehanana. Aya oge dina langkah nu salajengna nyaeta nangtukeun amanat. Naon we amanatna? Amanat dina carpon pasti aya boh anu sacara tinulis atanapi henteu. Eta biasa katinggal dina dialogna atanapi tina guluyuran caritana. Amanat teh pesan yang didugikeun ku si pangarang ka nu macana. Nu ka salajengna nyaeta basa anu digunakeun. Basa anu digunakeun biasana bahasa-bahasa anu babari dipikaharti kunu maca. Nah, bahasana bade loma, bade lemes atanapi campuran. Biasana lamun dina dialog eta sok katingali pisan.
Lamun orang ngobrol jeung kolot berarti ngagunakeun bahasa lemes. Lamun orang ngagunakeun bahasa jeung sapantaran berarti ngagunakeun bahasa loma. Lamun keur ngambek biasana eta ngambek atawa jeung sato dialogna ngagunakeun bahasa biasana bahasa kasar. Nu tahap terakhir nyaeta nangtukeun judul. Upami sadayana eta tos dilaksanakeun, lengkah nu terakhir nyaeta nangtukeun judul. Judul teh mangrupa pantona tina carita. Jadi judulna kudu menarik. Misalkeun judulna jurig cai misalkeun. Tah didinya berarti pasti eusina ngeunaan jurig cai. Buat teuing nah bener-bener jurig cai atawa emang ngan ukur lalandian jurig cai. Jadi nangtukeun judul eta bebas nu aya tapi kedah aya hubunganna jeung eusi caritana. Tong jauh-jauh teuing. Nu penting aya kapanasaran si nu maca kana eta carpon. Eta mungkin ngeunaan lengkah-lengkah nulis carpon. Supaya urang tiasa lancar nulis carponna, urang biasakeun heula macaan carpon karya batur. Jadi intina carpon teh nyaeta carita rekaan fiksi nu ditulis atanapi nu dibacana ukur sababaraha menit diangkat tina kahirupan sapopoe, bisa tina kahirupan urang sorangan tina babaturan. Eta bebas. Ya sakitu ngeunaan carpon, mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.